Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu, para mancomania salam dunia. Tepang dangu denya serang akhir di acara nu maneuh nya dongeng Sunda di kanal YouTube Mancomania, tempat ngandarpongna para penggemar dongeng Sunda salam dunia. Daramang sadayana alhamdulillah pamidaramang manya, mugi-mugi wae sadayana tetep dipaparinan kasehatan, lahirna sinarang batina dijembarkeun manahna, digampilkeun rezekina, sarta oge ditebihkeun tina balai sarta marabahayana. Amin ya rabbal alamin. Urang ngeureuyeuh deui neraskeun hancan nu katuna dina jejer lakon Algojo Gunung Sodong. Ieu dongeng teh mangrupikeun terasan tina serial Silat Wiratama Jawara Bajigur Sakti. Tina lalakon Jawara Gunung Salak teras dedemit Pasir Iblis nembe ka Algojo Gunung Sodong. Kumaha terasan ieu lalakon urang Bandungan bae sasarengan sakedap deui kangge anu nembean manco, kangge anu nembean ngadangukeun mangga ulah asa-asa. Kantun di subscribe wae di toel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun ka sadayana nu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki nya. Mugi-mugi wae sasarengan urang ieu tiasa janten pangreuah-reuah dina anggoning raraga urang ngamumule seni dongeng Sunda supados naon, supados tetep aya, tetep rame, tetep nanjeur, tetep waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya Ki Sunda. Urang ngamparkeun deui samak kabutana pamiarsa, para samakna sorci kopina mangga kaparayun sadayana prung Langit anu biasana lenglang poe harita mah angkeb. Mega hideung pagulung-gulung di saluhureun puncrut Gunung Pancar. Angin tarik ngagelebug nyeor nebak kana tatangkalan dahan sata batang tangkal ting pelelnod katebak ku angin nu niup tarik. Di padepokan paguron Gunung Pancar anu biasana rame ku murid-murid anu keur latihan sarta nu keur ngalakukeun pagawean sapopoe kayaning sasapu beberes popola, popoe jeung sajabana deui. Poe harita mah sepi jempling. Teu katempo aya saurang ge murid di palataran atawa di bangsal-bangsal anu ngajejer tempatna para murid. Kitu nate ku sabab sakabeh murid jeung tokoh-tokoh paguron Gunung Pancar sakabeh nage keur ngariung di rohangan utama paguron Gunung Pancar. Puluhan murid sarta tokoh oge katua paguron nyaeta Ki Sukmalalana sila ngariung hiji kotak kayu. Paroman para murid sarta tokoh paguron katempo ngemu kasedih campur jeung kaambek. Ukur Ki Sukmalalana anu masih katempo tenang, tapi sanajan kitu kasedih hatena mah tetep masih katempo tina paromana. Nu jadi sabab can lila kepala desa Lembur Karang Tengah anu dianteur ku dua urang pamungna datang ka paguron Gunung Pancar. Kepala desa Karang Tengah teh masrahkeun kotak kayu anu dibungkus ku lawon bodas. Cek keterangan kepala desa cenah mah manehna kadatangan Ki Ageng Wangsa alias Algojo Gunung Sodong anu nitipkeun bungkusan pikeun dianterkeun ka paguron Gunung Pancar. Sanggeusna masrahkeun bungkusan kotak kayu, kepala desa Karang Tengah teh jeung pamongna teu lagi amitan mulang. Ki Sukmalalana anu teu boga curiga naon-naon ngidinan kepala desa jeung dua urang pamongna pikeun mulang. Sanggeus kepala desa jeung pamong desa namarulang, Ki Sukmalalana jeung sababaraha urang tokoh tingkat 3, tingkat 4 muka eta bungkusan, terusna muka kotak kayu anu aya dina bungkusan lawan bodas.
Sawaktu kota kayu dibuka kabeh anu nyaksian ngarenja greuwas. Sabab kota kayu teh eusina sirah jalma. Karuas ganti ku kasedih jeung amarah sawaktu kabeh ngilikan eta sirah taya badanan anu nyatana lain sasaha tapina sirahna Ki Surya Kancana wakil katua paguron Gunung Pancar. Puluhan murid sarta tokoh paguron Gunung Pancar anu tadina ting hareruk pinuh ku kasedih ngadadak cangkat narangtung saterusna mah ngagilirkeun pakarangna. Reka marana anjeun sakabeh kadenge sora Ki Sukmalalana nyarita. Bade ngadamel balitungan sareng paguron Gunung Sodong utamina sareng Ki Ageng Wangsa walon saurang tokoh tingkat 3 ngajawab pananya Ki Sukmalalana. Nah kaula teh geus teu dianggap tepi ka anjeun sakabeh mawa karep sorangan, cek Ki Sukmalalana deui. Ngadenge caritan guru na kitu sakabeh murid jeung tokoh paguron Gunung Pancar langsung tepak deku. Hapunten kalancangan kami guru. Walon tokoh tingkat 3 anu bieu ngajawab kana pananya Ki Sukmalalana. Ki Sukmalalana ngaheula napas panjang. Tuluy ngarahu. Kaula ngamalum kana perasaan sedih sarta amarah anjeun sakabeh murid-murid kaula. Tapi sanajan kitu, urang teh ulah sologoto, ulah getah sarupateun, ulah kajurung ku nafsu. Tapi guru, ieu mah tos kaleuwih. Murid-murid urang seueur anu tiwas ayeuna Guru Surya di Tandasa. Tah ras-rasan deui anu ngalakukeunana sadaya teh algojo Gunung Sodong, cek murid tingkat 3. Ki Sukmalalana ngarahuh deui. Kisaprak guruna nyaeta Ki Tunggul Jagat ngundurkeun diri sarta dirina ditunjuk jadi katua paguron. Kajadian-kajadian anu ngabingungkeun sarta ngaganggu kana katentreman paguron Gunung Pancar terus-terusan lumangsung. Ieu teh jadi bang baluh anu kacida beratna pikeun Ki Sukmalalana mah. Bener kabeh ngarah ka hiji ngaran nyaeta algojo Gunung Sodong. Tapi sanajan kitu urang tetep kudu nyelidik heula. Sabab bisa jadi aya anu ngadu domba antara urang jeung paguron Gunung Sodong. Da salila ieu apanan di antara urang jeung paguron Gunung Sodong teh teu boga masalah naon-naon. Teu boga kagurengan, teu mumusuhan, teu aya pacengkadan. Ngadenge dawuh guruna sakabeh murid cicing taya anu wani nembal. Dina kayan kitu ngadadak di panto gerbang aya anu ngagero. Ki Tunggul Jagat, kaula Ki Ageng Wangsa ti paguron Gunung Sodong ngahaja ka dieu. Sawawaya anu perlu disawalakeun. Sakabeh nu keur ngariung di rohangan utama curinghak sabab ngadenge lamun anu datang teh Ki Ageng Wangsa alias algojo Gunung Sodong. Kurang ajar, geus ngalakukeun kejahatan kiwari wani-wani datang ngacora ka dieu, cek murid tingkat 3. Urang tepungan, tapi kahade kabeh ulah tepi ngayakeun tindakan heula, cek Ki Sukmalalana. Ki Sukmalalana cangkat saterusna ngablesat ninggalkeun rohangan utama sakabeh murid gancang ting balalesat lalumpatan paheula-heula nuju ka arah panto gerbang. Di panto gerbang dibuka sup 4 urang asup anu panghareupna pangawakanana jangkung kumisna kandel diiring ku 4 urang lalaki sejena. Ki Sukmalalana, hatur nuhun, tokoh utama paguron Gunung Pancar geuning anu langsung ngabageakeun kadatangan kuring. Cek Ki Ageng Wangsa anu harita langsung pahareup-hareup jeung Ki Sukmalalana. Kabeneran pisan Ki Ageng teh datang ka dieu. Sabab sabenerna mah kaula boga maksud rek nepungan ka Ki Ageng Wangsa. Walon Ki Sukmalalana, baru kitunya. Kabeneran pisan atuh ari kitu mah. Sabab kuring ge aya hal anu perlu ditepikeun ka Ki Tunggul Jagat selaku katua paguron Gunung Pancar. Guru mah parantos ngundurkeun diri, ayeuna nuju nyepi. Kuring anu ayeuna jadi gaganti guru
Ya, aya hal naon atuh nu rek ditepikeun ku Ki Wangsa? Kieu Ki Sukma, kuring ka dieu teh aya perlu ka Ki Surya Kancana rek minta pertanggungjawaban Ki Surya Kancana sabab geus nandasa murid-murid paguruan Gunung Sodong. Dasar jahat, geus nandasa jalmana ayeuna datang kalah mitnah bari malikeun fakta. Murid tingkat 3 anu nyarita sabab teu kuat nahan amarahna. Ge, kumaha maksudna ieu teh? Ki Ageng Wangsa katempo reuas tuluy neuteup ka arah Ki Sukma lalana. Kieu Ki Wangsa, tadi isuk kapala desa Karang Tengah datang nganterkeun mayit Ki Surya Kancana anu nganukur sirahna. Bari mere nyaho yen anu nitahna teh Algojo Gunung Sodong alias diri anjeun Ki Ageng Wangsa. Teu mungkin, pamahalan. Ki Ageng Wangsa 2 poe ieu babarengan terus di paguron. Jeung kami malah timimiti ini di Gunung Sodong tapi ka dieu. Paling ge jijeunan pikeun nyumputkeun Ki Surya Kancana, saurang tokoh tingkat 3 paguron Gunung Sodong anu harita nembah. Sia geus mitnah nu maot ayeuna kalakan nuduh kami nu lian-lian, nu lain-lain. Bangsat, hiat! Tokoh tingkat 3 paguron Gunung Pancar anu geus kalinih ku amarahna langsung nyabrut narajang ka tokoh tingkat 3 paguron Gunung Sodong anu bieuna Malang. Atuh derbae 2 tokoh tingkat 3 ti 2 paguron kasohor teh tarung maniragot. Ningali baturna geus ragot patutunggalan 3 urang murid tingkat 4 ti paguron Gunung Pancar oge maju narajang ka 3 urang pangiringna Ki Ageng Wangsa. Atuh derbae 4 urang murid baguron Gunung Pancar tarung ngalawan 4 urang murid Ki Ageng Wangsa. Ki Ageng Wangsa nu harita ngalebat rek misah nu keur tararung kalaka disangka rek mantuan murid-muridna ku Ki Sukma lalana atuh Ki Sukma lalana teh cicingeun. Langsung megatan Ki Ageng Wangsa. Lamun rek ulin sajurus 2 jurus kurang ge siap pikeun ngayonan anjeun Ki Wangsa. Cek Ki Sukma lalana bari langsung ngirimkeun tenggelanana ka arah dada Ki Ageng Wangsa. Atuh nu tarung jadi 5 barungan, guru ngalawan guru, 4 murid ngalawan 4 murid. Nu tarung nyatana saimbang, pangabisana geus liwat ti 15 jurus ge can katempo aya anu kadese. Harita Ki Ageng Wangsa geus kapancing amarahna manehna ngayonan Ki Sukma lalana teu satengah hate. Hiuk sewuk Ki Sukma ngirimkeun tenggelanana gerakan Ki Sukma gancang naker, Ki Sukma anu mibanda gelar sileungeun kilat. Memang mibanda kaleuwihan dina kacepatan gerakan silatna. Tapi Ki Ageng Wangsa ge lain jawara kamari sore, manehna ngimbangan gerakan cepetna Ki Sukma lalana ku gerakan lambat tapi ngandung kakuatan anu rohaka. Sawaktu peureup Ki Sukma rek ngajojo kana dadana, Ki Ageng Wangsa gancang dongko sekaligus ngababad bitis Ki Sukma ku tajongan suku Katuhu. Ki Sukma gancang ngajaul ka luhur bari saterusna nyirorot. Suku Katuhuna ngababad ti gigir ngarah kana beuheung lawana anu kakarak cengkat. Tapi Ki Ageng Wangsa teu cicingeun leungeun kencana ngangkat pikeun naki serangan nu jadi lawana. Hiuk des! Ki Ageng awakna tepi ka miring ka belah Katuhu kadorong ku tanaga tajongan Ki Sukma lalana. Sedengkeun Ki Sukma sorangan ngacuralit ka tukang tapi manehna gancang salto pikeun bisa nincak lemah ku 2 sukuna. Ki Sukma ngawangun jurus leungeun bayangan kilat. Serangan kadua leungeunna jadi leuwih gancang bakat ku gancang jadi kawas ngalobaan. Tapi na Ki Ageng Wangsa ngayonan ku jurus-jurus 8 pager wajah. Sanajan gerakanna teu sagancang lawana tapi kakuatan jurusna tokaga bisa mageran tina gempuran musuh ti 8 arah angin. Ki Sukma lalana teu beakeun akal kusabab hese nembus jurus pager wajah di 8 arah.
Ki Sukma ngagajleng ka luhur saterusna mangablesat Nyi Roro ti luhur bari dua pereupna langsung ngablesur. Babarengan ngawangun serangan ganda anu ngarah kana sirah jeung tak-tak nu jadi musuh. Ki Ageng Wangsa nu apal lawan musuh ngancam kana sirahna langsung mapag beureup lawan ku dua pereupna. Hiuk sauk wut dugu kadenge. Sora dua benturan dua pasang pereup anu geus dieusi ku tanaga jero linuhung. Ki Sukma lalana ngacuralit ka tukang sanajan bari jumarigjeg, tapi Ki Sukma masih bisa pikeun ngimbangan awakna henteu tepi ka rubuh. Sedengkeun Ki Ageng Wangsa dua sukuna tepi ka mabes kana taneuh semat memuncanganana, dua leungeunna karasa lemper sarta dadana karasa ngajedud eungap. Ki Ageng geus wancina anjeun ngaku lamun anjeun geus nandasa Ki Surya Kancana sarta 7 urang murid kaula. Cek Ki Sukma lalana panonna nu biasana ieuh lindu harita maneuteup seukeut galak ka Ki Ageng Wangsa. Fitnah jahat eta mah. Justru kaula datang ka dieu teh pikeun minta tanggung jawabna Ki Surya Kancana anu geus nandasa 7 urang murid kaula. Dua tokoh paguron kasohor teh duanana masang kuda-kuda anyarna, duanana ngajegang sarua rek ngalancarkeun serangan mautna. Ki Sukma lalana dampaleungeunna ngageter, kulit dampaleungeunna rubah warna jadi bulau. Sedangkeun Ki Ageng Wangsa oge dampaleungeunna meber di hareup ngageter bari ngalunkeun haseup peureum. Bari ngagero tarik, dua tokoh tingkat utama ti paguron sewang-sewangan teh ting balelesat nyampek sarua ngadeukeut ka musuhna. Duanana ngadorongkeun dampaleungeunna sewang-sewangan anu geus dieusi ku teunggelan hebat andalan masing-masing. Tapi saacan Ki Sukma lalana jeung Ki Ageng Wangsa bentrok kakuatan, ngadadak hiji bayangan bodas ngolebat datang di antara Ki Sukma lalana jeung Ki Ageng Wangsa. Dampaleungeun jalma nu karak datang teh nu kenca nahan dampaleungeun Ki Sukma lalana, sedengkeun nu katuhu nadah dampaleungeunna Algojo Gunung Sodong. Hiup bledak bledak, dua teunggelan sakti bentrok jeung dampaleungeun si bayangan bodas nimbulkeun sora ngabledug anu tarik naker. Ki Sukma lalana jeung Ki Ageng Wangsa bareng kadorong mundur aya kana 5 lengkahna. Duanana melong ka jalma nu bieu nahan jurus andalanana. 8 murid anu keur tarung ge langsung areureun reuwas ku sora ngabledug anu tarik naker. Saurang jajaka diduduk ku samak nangtung di antara Ki Sukma lalana jeung Ki Ageng Wangsa. Eta jajaka make baju bodas, baloba dadana ngaliglag sawa bajuna teu dikancingkeun. Katempo dadana anu rubak teh dipinuhan ku urat-urat anu karanceng. Guru, hanapangkeun ieu teh Jawara Gunung Salak, kadenge aya sora anu nyarita. Ki Sukma lalana ngalieu ka arah datangna sora, kitu oge Ki Ageng Wangsa. Ranjita, anjeun geus mulang, di mana Santiaji? Cek Ki Sukma lalana, sawaktu apal anu nyarita teh geuning Ranjita muridna anu harita nangtung digigireun. Nana teh aya tanggungan bajigur. Abdi sareng Kang Santiaji diserang ku Algojo Gunung Sodong anu dibantu ku 15 urang sejehna. Kang Santiaji tiwas guru. Nasib abdi oge meh bae sami upami teu kabujeng dongkap mah ieu Jawara Gunung Salak. Walon Ranjita Algojo Gunung Sodong kasebelahan di podaran sia. Meh bae Ki Sukma lalana ngagajleng ka hareupeun Ki Ageng Wangsa lamun teu kaburu dihalangan ku Ranjita. Tahan guru, sigana aya jalmi anu ngahaja ngadu domba urang sareng paguron Gunung Sodong anu ngahaja nyamar janten Ki Ageng Wangsa. Margi pamohalan Algojo Gunung Sodong anu tos nandasa Kang Santiaji dongkap ka dieu sabab tadi ge tos mabur di buburak ku Jawara Gunung Salak, malah mah tak-takna tatu. Tapi Ki Ageng anu ieu mah pan jag-jag blejag.
Lamun kitu kejadianana bener atuh aya jalma sejen anu ngahaja ngadu domba sana mitnah ka ditu ka dieu. Ki Ageng Wangsa hampura kaula. Hayu urang sawalakeun ieu masalah teh di jero rohangan. Cek Ki Sukmalalana bari neuteup ka Ki Ageng Wangsa. Aduh saterusna mah Ki Sukmalalana neuteup ka Wiratama anu masih ngajanteng di hareupeunana. Jawara Gunung Salak ngora keneh tapi elmuna geus hebat. Tenggelan kalabang biru ditahan kitu bae bari teu kunaon-naon. Bener-bener hebat Jawara Gunung Salak teh. Memang lain ngaran kosong. Kenantas hatena Ki Sukmalalana. Jawara Gunung Salak mangga sakantenan ngiring hatur nuhun parantos nulungan murid kaula. Cek Ki Sukmalalana, kalarasan baiki kalarasan kuring tengah liwat kalasan ninggal ranjit anu jadi karepuk nya tos jantan kewajiban sesama makhluk upami silih tulungan mah anu tadina tarung teh hantuk nama jadi lempang bebarengan nuju karohangan utama paguron Gunung Pancar pikeun nyawalakeun masalah anu keur dihareupan ku dua paguron. Dina kayan kitu corelat kalayang celek aya saurang awewe tengah tu datang ka pelebah dinya. Di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedengkeun leungeun katuhna nyakla nyiru anu disuun dina luhur sirahna. Eleh kabeneran ieu bade riungannya. Punten ieu Ki Guru Ki Katua. Wios ieu konsumsi namanya ai bade rapat atanapi gempungan mah ieu. Ku awu gue sareng ieu nya ku kurawu. Raos gira ieu amis kareueut bari jeung matak dedeyeun awug ibi mah dede. Anya sok atuh bisa ruwiti sakalian milu hayo bagikeun awugna tah jeung kukurawuna. Suguhan para tamu. Ulah hilap ki dalang jeung mancomania sapincuk ewang. Keun kuring anu mayarna. Kabeneran rejeki nomplok ieu mah. Ludes dagangan teh pastina. Dede. Pohara pamirsa. Kuno Rojal Nabi Sarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lampahan Wiratama dina lalakon Algojo Gunung Sodong bagian ke-8. Cag urang teuneun heula di handeuleum sieum gesan sampeureun urang tunda di hanjuang siang gesan alaeun. Urang samper di bagian anu salajengna. Enjing pamita aya halangan harungannya wilujeng sonten kasadayana atuh nuhun pisan. Ayeuna mah akina bade maosan heula pairan utus lalebetnya dina bagian nu katujuh kamari aya saha wae. Aya Kakang Prabu Arjuna nu hadir nyakseni bajigur sakti saurna atuh nuhun. Di Bandungna Teh Lina Imut Norojol. Di Garutna ya Teteh Intan Ramadhani kitu oge ti Palihan Ciamis anu pogot Teteh Tami Maliha. Teh Yulina Belia nya hanupis akiku sumuhun aya Kang Nanang anu di Tasikmalaya. Kang Jaya Sumpena di Jakarta Timur. Mancot rasauna mugi aki sakeluarga sinang mancumani aya dina kawilujengan sehat walafiat disieurkeun rezeki anu halal sareng barokah waluya dongeng sunah waluya aki sunah. Waluya amin ya rabbal alamin. Di Pasuruan aya mancumani Pasuruan Kang Etobli alhamdulillah Pasuruan mancoki sumuhun atur nuhun. Kang Hanif ti Cianjur hadir manco atur nuhun ki dongengna rame pisan. Sami-sami atur nuhun. Pamika tampi mah kitu nya sumanget. Kang Heni Rustandi, waalaikumsalam. Jorelat jeleng cenah Bisarwiti nongo sakti bener kata Bisarwiti mancomania horas jurus awug mawur. Kang Rastim Haji matur nuhun jempolna. Kang Asep Suherman di Bekasi oge hadir teras. Waalaikumsalam rampes sauna alhamdulillah tos medar deui Algojo Gunung Sodongna. Mugi aki aya dina kawilujengan sareng kawulian amin. Kang Gusmantri Norojol manco Wiratama. Kang Setia Budi mancomania Tasik hadirnya beri ngopdud ki mangga. Kang Guswadi Ningrat Batu Jajar mugi sehat-sehat ki Batu Jajar hadir. Salam ka Bisarwiti kirim awugna sauna mohon di WA-keun nya. Teh Saradeli toge satya ngadangukeun kitu ge Kang Asraful Rahman. Assalamualaikum Oman manco wilujeng wayah kieu para manco sadayana. Oh di Oman mah atunya Teh Rina panginten. Kang Didin Syaripudin nuhun ki tos di Pedar deui Palembang hadir atur nuhun. Kang Rudiat Channel ge mugi sehat ki amin. Cobi nyuhunkeun bajigur sakti ka Wiratama ki.
Kang Landong di sentri geura tasik hadir hatur nuhun sumuhun ya rek ngolo wiratama. Kang Asep Saipullah Waalaikumsalam Ki Cibuntu hadir manco muhun mana oge ti Sumedangnya Waalaikumsalam alhamdulillah hadir manco deui. Hanupis dongeng naki sami-sami. Aya Apih Waalaikumsalam Apih Bogor Cipadung mancoki sehat ras aki wassalam sumuhun tur nuhun. Pamirsa sadayana sakitu heula anu tiasa kapihatur akhirna amit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.